Masyarakat nanya ka ustad lah, lain bener-bener nanya, kadang-kadang nanya ka ieu, nanya ka itu, diadukeun dipake mah henteu. Anu kitu. Aya nanya ka ustad ngeprank ngalalaga. Ustad, kunaon sia teh ari adan sok nutupan ceuli, nutupan sungut mah moal aya sawaraan cek aing dia. Ngalalaga ustad bae. Keur tahun sabarata budak ngeprengan ustad be. Ustad dek nanya lamun puasa keluar cai mata batal tah henteu. Atuh henteu lah uhna pikirna. Ari kitu kunaon cimataan dia? Ngadahar baso lada teuing. Goblok ngalaga ustad bae. Hargai ustad nyabunyah. Eta magahan budak laleutik. Abdi maya santri saeutikan jadi mah geus galelede bisa mandi sorangan. Sarareungit ieu nu magahan ikro sagede-gede kieu nya tangi pan yang mana lulumpatan bae boboiboy api cos rek kacolok ustad ge pan dulu hordeng ustad dekil kuleho gelas ustad unggal poe pecah hiji-hiji be indung bapana mah di mah hehe be perebut remote anak mah diasuh ku ustad menta urunan be mah tah urunan ku ustad 15.000 jeung listrik cek mana pindah ceng ngajina ngaji pindah ka dieu ka ditu dengekeun mang santri lamun can dipindahkeun ku kiai ngaji ulah waka pindah karena lamun ngaji pindah bae matak doang manuk piit celek ka dieu celek ka ditu moal gede-gede sia eta mah bener tanto tuh dulu bebek diburi mah pan telo ka mamana ngagoli bedinya bae tapi awakna ngagodean bae hartina lamun ku guru can dipindahkeun ulah pindah-pindah lamun ngaji pindah celek ka dieu celek ka ditu engke moal gede-gede doang manuk piit paham tah henteu terus